nyaritakeun pikeun araranjeun rumah satadina sugante muare cita oro betah mikanya mika cita kamanehna kuring geus asami boga geni asite lain kuring katresna gancang lumpatna milih nulian diri kuring ibarat cukang wahang dipake mentas dikenyorang paniatan batin sedih nyeri kaliwa sakit perih asa di turih kuhinis asa di biru jajan tulu ngalang layu anjen datang deui sanggeus merangka nyeri tapi hati penerima kan nyeri asa can bari bongan anjen tega ulinkeun rasa cinta asih nu mimiti tepugu salah berat pegat durian anjeun mah jong-jong iman ibarat cukang wahang dipake mentas bikin nyorang paniatan kabayun bosis batin sedih bosis anu bakul duh nyeri kaliwat sakit perih asa di durih kuhinis asa di biru jajan anjen datang deui sanggeus menangka nyeri tapi hate teu narima ka nyeri asa can bari bongan rasa cinta asih nu mimiti bukan tebuku salah berat pegat durian eta dina selah simpena peti kapayun bapak apo tekaraos cisoca ragrak masehan kaemutan kanu geus lawas marengan ngaleos tanpa wawartos ninggalkeun guneman urang eta kaemutan kuguyonna kurindakna jeung rindak nu deungeun dalam nah ku enggal
sasi nayang widi hiap hiap panjeuna rasa kangen bosis anu bager nu geus manten kapayun bosis kumaha nepikeunana tembang-tembang paninengan jadi batur dina simpe dina simpe takol pak bosis diantos asik awisek alah kena sekali lagi eta dina sela simpena penting bosis anu baget teu karasa cisoca ragrag masehan kaemutan kanu geus lawas marengan ngaleostan pawawartos ngingat guneman urang eta kaemutan abom anu bageut guguyonna kurindatna bapak Kemang Ros Berem jeung polah nu deungdeung aku enggal muli rasina yang widi mahiap hiap anjeuna rasa kangen anu geus manteng auseng anu bageut kumaha geranya beg mengkokeunana tembang-tembang paninengan jadi batur dina simpe dina simpe rasa kangen nu geus manteng kumaha mohokeunana tembang-tembang paninengan jadi batur dina simpe dina